5.000 Neng. Yeay, mending mahal. Ari hayang nu murah mah lain tim ayam atuh Neng. Tim naon atuh mah? Yeuh tim munding arek. Mak, ka dieu. Mak, kuat ka dieu. Naon tong? Ieu jago geus kolotnya. Ah, mana? Ngora keneh eta mah. Ngora di mana ieu mah? Nah, kitu. Jadi ngeta geus aya buluan. Iya tukang usyup berarti mah kok pas sombong-sombong. Wah, saya anu ngusyup jago di dunia macana. Kumaha gitu urang mah kakarak celom langsung disanggut tak ulau tak eupan saya mah nomor hiji di dunia. Walah, cenah eta mah. Cek nu kadua nyahebat keneh dewek. Kumaha maneh? Urang mah kakarak gede geleng-geleng eupan. Lauk cenolo, buru atuh. Sekiat ya yang nyantok. Buka kitu. Cek nu katilu. Teu aneh halus eupan aing. Kumaha? Aing rek ngusup Minggu, Sabtu lauk ka ari mah. Anjing ngusup mau apaan? Maka tuh alus-alus eupan, pakai jeung nanyakeun, anjing ngusup mau ke depan di singkir mah. Bedug oge di masjid gua yang dipadog, di kulitnya disiksikan, di leob, di jendengan sangu. Ye, gak salah ki molor wae. Dengan pegawaian harese, kalah jol mangkat jumaahan, balik-balik pakai sendal anyar, sarangah sarenge suga teh sendal menang meuli. Sendal ustad dipadog. Urus tunjung, budak kitu lobana gitu mikir-mikir, jeur aing mah. Jago godana atuh bulan Ramadan mah. Ningali mie dicengekan jeung lemon tea jam 12 beurang, da tauhid teh oyag atuh. Nya. Tong ningali barangna lah, ningali tulisan goyobod weh. Da motor teh ngagibeg atuh. Aya nu ngabonceng es batu da dituturkeun. Ningali oli rem we da jiga marjan atuh. Ningali pangumahan piring, aduh, jiga lapis legit. Ningali cucunguk lewat, da jiga korma tuh. Keur puasa mah, ngarasa tuh. Berat tantangannya. Ya, ningali kamu, kayak kamu, kayak jodoh aku. Cie. Akang, ari sakola lulusan naon? STM naon kitu? Cik ari 5 tambah 5 sabaraha? Be, ambe. Yeuh, di mana-mana oge 5 tambah 5 mah 10. Salah. Nah, salah. Emang sabaraha 5 tambah 5? Nya 11 atuh. Hah? 11? Kok bisa? Coba asupkeun leungeunna ka jeruk pesak. Cik hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, jadi 11 ih. Ya, salah itu bisa diomongan mah. Terus mereka kawin deui kata mah. Menang. Hah? Menang kawin deui urang. Ya nyao aing mah nya. Daripada aing sia musingkeun salaki hiji pusing, sugan 2 mah senang. Sia. Sugan we aing mah ngabejaan. Tapi daek aya nu daekeun mah ka urang. Tah eta aing pertanyaanana. Daekeun moal boga pamajikan caroplok hunkul. Mun bangga lamun hayang dikoyo teh meureunna. Gara renteng.